sing adek nucan bisa maca Quran belajar, nu geus bisa maca Quran mantes salat baca, ulah datang ka teu maca atawa dihususkeun aing mah maca Quran teh geus boga waktu khusus jam sabaraha jam 3 peuting batur hees aing kerek maca. Ya Allah, ieu Quran lamun kurang dibaraca kabeh leuleus hate leuleus. Mulailah urang manfaatkeun waktu urang kadanan ku ditalar baca mun urang nusuk ka mushola aki-aki atau ke masjid Quran tenden di luhur ke memeh salat atau anta salat ala kadar membaca bae ala kadar baca komo lamun memeh mau memeh sare maca surat alif lam mim tanzil jeung tabarok tamang geus maklum jasa tah baca ta memeh sare sabalik. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Terus datang ka angges. Kumaha emang eta mun maca surat eta kumaha? Engke urang di jero kubur. Eta surat eta ngarupa. Jadi malaikat Al-Qur'an eta. Fasyafa'ahu maka nyana nyapaatan nulungan nyana geus cicing we di dinya jol we malaikat man rabbuka tanya sembarangan cek malaikat gitu bisa alif lam mim tanzil tabarak ieu kulai bejakeun ka pangeran kaula ieu termasuk Al-Qur'an apa lain lamun kaula termasuk Al-Qur'an Kangjeng Nabi Muhammad pernah nyaritakeun bakal nyapaatan ka jelema nu sok maca memeh sare sedengkeun kula selalu dibaca kula teh jadi saksi andai kata kula lain Al-Qur'anul Karim hapus kula ulah diayakeun dina Al-Qur'an nyana bebejak kos kitu bejakeun nya ka ditu ye sakira aing mah tugasna nanya ulah sok dia tanya sembarangan tinggal urang we nuhun salamat hiji geus beres jana indit tukang nanya nomor kadua anak bilatung jeung cacing nu endeuh ka nyana kunyana dikoe bilatung make jeung wawanianan sia noel eta aing teh tabarok aing teh alif lam mim tanzil nucak Kangjeng Nabi Muhammad mun dibaca memeh sare tah eta teh dijamin moal dikukumahakeun di jero kuburan